Yeah, Siliwangi Spirit turun ke Geti. Bapak aing lain sembarang lalaki. Bapak aing bijaksana, omongan jero kawas mantra. Tonggongnya kawani dina kabeneran moal mundur sana jan loba nu ngadangkara. Silih hasi jadi dasar, hate tekung si nyepet batur. Cager bager lahir batin neta aja nu terus ditutur. Di Suryalaya aya nur, guru mursik jadi pituduh. Jadi cahya nu ngatur, langkahna lempeng teka goda dunya nu mata kabur. Dina dedek pangade, karuhun siga ngukur. Aing sok nyebut, eta mah getih raja. Karena watakna siga Prabu Siliwangi nu jag-jag dina tapaleung geunang ngadidik. Hatina ngadamai ke negara ulah salah ieu suri taulah dan nu langka. Bapak aing jelmaan raja nu sajati, ngajaga ajen Sunda bari hate nu murni. Kadunya mah teu loba katur tapi lampahna nu jadi saksi. Hirupna doa perjuangan jeung restu karuhun nu ngajagi. Aya oge KDM Kang Dedi Mulyadi nu sok nyebarkeun budaya mulyakeun karuhun nunggal hari. Taya nu salah lamun jalma hade dipikanya rakyat. Hirupna pikeun masyarakat teu pikeun ngahiji pamat. Nu bakal mimpin negara kudu jembar hatena ulah kasar. Kudu bisa silih hasi, silih hasu, silih piara sakabeh warga. Bapak aing geus ngajarkeun ku lampah lain carita. Jadi lalaki kudu boga nilai lain ukur loba sora. Bapak aing jelmaan raja nu sajati, ngajaga ajen Sunda bari hate nu murni. Kadunya mah teu loba katur tapi lampahna nu jadi saksi. Hirupna doa perjuangan jeung restu karuhun nu ngajagi. Bapak aing jelmaan raja nu sajati, ngajaga ajen Sunda bari hate nu murni. Kadunya mah teu loba katur tapi lampahna nu jadi saksi. Hirupna doa perjuangan jeung restu karuhun nu ngajagi.